eta nu dipikanya eta jadi eta anu kudu dicagerkeun ku kaula ieu hadiah sanes saha mentana kula we atanapi sadewa apa nu dipikanya ku anjeun teh Arjuna nya mah sanes adil naon arinya sanes adil nah kumaha maksudna margi ieu nu limaan teh ti dua ibu oh ti dua inung leres kaula Bima jeung Arjuna mati ibu Kunti Nalibrata ayeuna kula sadewa mati ibu Madrim jadi pangna kudu diharupana kula atawa sadewa teh abeh adil tada teuing kang jeung ibu Madrim benu ka kaula upami kaula menta Arjuna dicagerkeun hartina teu adilkeun we kitu mah ti ibu Kunti anu hirup teh hiji kaula ti ibu Madrim na kula atawa sadewa jadi adil ngaranna kaula dek ngalesotkeun kanyaah ka Arjuna aduh dipancing ieu teh hese goreng hatena ye jelema kaluarna 4.500 baju kitu teu aya ngadenge amun manehna teu didenge ku batur teh ambak mun manehna yang dihaminan saha panjenengan deui lan ngaran kaula Wiradenta 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 ya gimana lah urang dieu kaula teh urang dieu kumaha teh namaneh teu nyaho alam taro no alam taro teh oh alam taro teh artina teh namaneh teu nyaho gitu dalam taro mah selong lam toro tama tuh bisi maneh teu nyaho ieu teh tempat teh kareh ka pada sapon ku nagara kaula nyaeta nagara Ajar Padang uluh ulah naon geus jauh lalampahan urang ceueun makarasa bari ngobrol menyakan asa teh nempo wates abdi teh ya moal dalin dirinya ieu teh kalebet ka nagara Ajar Padang dawala cilaka euy mangkani urang teh mawa paspor bawa dipariksa wayahna lamun lain warga negara ieu kudu komplit maneh surat-surat sabab naon bisi maneh nyelundupkeun barang-barang nu teu parunggu barang terlarang ngarti kaula teh patih ieu patih ieu negara selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja ti bedang dipercaya cenah aya jelema kalana kulunu ka ieu tempat ya kaula salaku patih sanajan loba para petugas hayang langsung mariksa jelema anu kalana kulunu ka ieu tempat saha ngaran maneh aya dibawa KTP ulah ge pan ka seuseuk wae dipoekeun ku sakala dihakan aya sugan teh opak juri teu ngabantu naon-naon abdi teh kula manawi teh ieu teh nagara Astina keneh ulah naon ieu teh nagara Astina lain maneh warga Astina nuhun ngaran maneh saha ngaran abdi lah ya bejakeun ulah bohong nya ngaran abdi teh ulah bohong nah ada sia mau ngomong wae jadi wae ka siapa eta ngaran abdi teh Cepot kan saha Cepot Taufik Hidayat juara bulu irung bulu tangkis gitu juara badminah ngaran teh Cepot ayo tunjukkan abdi dawala
dawala naon dawala sutisna dawala sutisna lain esri teh eta mah dawala sutisna sumuhun urang mana maneh ai kawit mah teh puncak mulia nya ta ieu kuncen Gunung Padang teh ieu nya sahawe nu sohor geuning dituliskeun da abeh payuh dek ka mana maneh abdi teh umawi ulan panuhun ulan sana jeung haja abdi teh asup ka nagara ieu teh terang ulan ya abdi teh bade geulis panon bade aya nu dipilarian bade aya nu ditaroskeun naon abdi teh ka isalan murang kali kalengitan budak nuhun Sabaraha tahun maneh umur aya 70 mah ulan ai budak maneh wah langkung 300 budak teh mun saluhuran urang heuh budak kaki aing nah saya teh ngomong batur ngaranna teh Semar Abdurrahim Semar ngaran bentukna kumaha kuninga manuk penguin apa tah percis kitu leumpangna beda sautak-sautik ngan aya manuk mun aya pamatukan ieu mah depek ngaranna Semar tah sugat aing geus seuri kitu mah atuh mare beja aing ngomongna kumaha ngomongna teh sok make ngeguik nih aya anak tah amuradul amuing meureun heukeun bae atuh da sarua keneh henteu amuradul jeung amuing mah beda masya kana kitu patut beureuna ge tuh mubadir ting lumpangna kita gitu lumpangna teh bulan lamun maneh hayang panggih jeung eta anu jadi bapak ulah sabab raja kaula teh sajabana ti raja naon paranormal tukang norak ngumawi abdi teh kitu kulan kaula teh bisa ngajawab bakal bisa kejawab tapi yakin bakal ku raja kaula dijawabna di mana-mana na percis kaula we naon kalengitan bensin dah barang diudud kata tangko teteng sapoe jeput teu panggih naroskeun ka raja tuh cenah di toko loba meuli jelas pan jelas moh hage loba kitu ini teh hayang seuri aing aja labodor eta ngarebut haja aing alah ngambek teh si Komeng alah nah Komeng betul aing pelawak Komeng melawin di mana aya jalan melengkung tak Komeng mengkol eta mah Jawa tuh saya goblok mengkol mah sayur engkol eta mah nah sia teh engkol mah bohong ekol eta mah nah sia teh bau lain ke mana karep mana teh ngomong teh eudeuh yuk diantar ke raja kaula bager kasusah maneh kedah sabaraha di ngamplop kalah dibere maneh tah atuh sing loba we teh tanyana monyong sugane loba marena teu pamri upami ieu mah upami naon upami kapenak pun bapa ieu
calira para ini pasien sabaraha abdi gablek duit sabaraha sia teh na teu uninga naon itu sawah anu lega paling ditu usaha anu batur yuk urang gadekeun komisi bisi ibu bisi itu percaya nyaahan duduhan walasan asihan malahan kurang pagawe tadi karaton teh bisi mana rek digawe ayo cuy ya bilaur urang teh iya di Astina naon gitu ribut wae ning perbut kakawasaan beuni dieu hitung titirah tak kitu euy iya kaula yakin kaula lamun maneh nepi ka amprok jeung raja kaula bakal dipikanya maneh kade dipikanya padahal dijebak padahal keur wadah nya darah dipencit mun bisa mendewek kadagoan dia silingeur ka itu sieun urangnya teh kumaha nya cenah naon kan manusia sa tunggu jagoan euy pira naon lah wayana loba penjahat eta aduh lain eta nempon kitu lain lamun di urang mah dewekna teh beureung nya lamun di grup kurang nyari dan ai itu kurang nyari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah Saiwan agama naon maneh Islam alah sami atuh punten leres agama Islam leres nuhun cing lamun bener agama Islam maneh naon ti dieu ka soreang sabaraha kilo aja 5 kilo mah tapi bener asik jika nu kitu atuh mun teu nyambung tobat ayo mana agama naon Katolik alah ampun sami atuh sareng si monyong teh ieu pun adi agamana naon sami katodea tong ngahina sia ka agama ieu hei siapa halina ngaran kaula ya ngaran kaula bisi at poho deui teh abdi komo sanes Wiradenta tadi teh tating eta teh heueuh Wiradenta ngaran aing Wiradenta ya urang nagara ieu ajar padang saparajane rajana raja kaula Prabu Wiramanik bejakeun ka raja sampean bejakeun aya nu nantang kitu aing ieu urang pada okop begalan pati adu kadijayaan jeung kaula hei anu diiket naon bejakeun ka dunungan sia da aing mah teu boga dunungan heuh saha we atuh aku kadieu kitu aing aya perlu aing dunungan sia jauh euy beda pamadenganna jeung aing didenge-denge tenang tang raja kula ya naon urusanana iya urusan kaula jeung maneh urang patutunggalan kitu adu 3 ampar 3 eta teh nyarita teh bener teh iya naon paswalarna pokona aing hayang adu jajaten bejakeun euy ji kitu perlu diongkosan ku aing lain naon masalahna da urusan urang dieu make jeung perlu nyaho dengekeun atuh jawara jika itu nu diiket tuh beda baju hidung jaro jeung nama
ya mana jaro ya jaro naon jaro teu ateu garo atau tama sok urang pada kobela pati bijakeun we ieu tong jeung raja kaula patihna heula patihna heula apa kon wani barang aku ora wani teh ngapakulanang-kulanan bener iya saya abdi jeung cucu bisa jadi itu teh dukun bisi mana cilaka Allah jauhan barina ge pipilun kana urusan batur kan antep di mana-mana para saya aja jelema teh matak naon lamun repeh rapi hayu bangsat pada jeung aing sawios Gusti ku abdi urang kepuk nu kieu mah hayu kepuk waktu gua kuatan euy aduh Gusti nah suku abdi lu sebelah aya geuning aduh rarasaan ti eueuh astagfirullahaladzim nepi ka poho kana diri sorangan hei nginjek bedog aya tunggu ngahalang lah tunggu hidup Gusti nu maha siap baturnya lain tobat dek naon atuh teh siap baturna dek lubat ka mana lain dewek man datang ka dieu aya nu gelut wah tong yeun alesan hutang pati dibayar pati hutang ulang dibayar anjir ayo lain antepeun euy hayangnya hosya ya eta aing lieur goblok aduh dieu cenah nah kitu teh dengar kana hulu angin aing heuh patras hulu goblok harinya wasok sia sakali wang dor dek aing heula ka sia-sia heula ka aing cuma sia we sok teungeuh aing ku sia-sia seberapa kali ewan 5 kali oh karek opat ya sok ayo dengar naon lamun hayang tarik ulah bari bunta sok setena naon sok tuh asuluna euy
cuy anjing saking mun hese nah saya tidak 5 kali ewang bener kuat ya jelema sadaya-daya penak sareng ieu 2 jami anu nuju ka Talangsara sok sanaos di perjalanan teh seueur gangguan aya kajadian makhluk anu hese di ungkulanana mung ieu we jami tulunganeun bulan nuju prihatin ieu teh nuju ka dungsang abdi teh Gusti Prabu sawah oge 4 hektar teu kaala ku abdi teu kaala henteu nah nya ku bature di alana ge dan nu batur tong ngabodor era tingali raja anu sakitu agungna ngaran maneh teh saha cepot kan abdi dawala hapunten kadungsang-dungsang abdi teh milarian pun bapa abdi teh milarian pun bapa maklum ayeuna usum banjir da pun bapa teh asana ahli renang bilih ka bawa palid gitu we sisi walungan teh kulan di approve saha bapak maneh teh aing ngaranna mah Semar kulan Semar Senin wetona teh kayak Kemis Jumaah itu daulah kayak orang tanyakeun heula ka bapak jigitu kabodor wae sih mah kitu bulan hayang panggih jeung bapak maneh kandenan kan lamun maneh hayang panggih jeung bapak maneh daek digawe di dieu engke dituduhkeun ku kaula janji kaula dah di dameuna da puguh abdi mah sakola ge henteu ulah teu aya keahlian abdi mah sia kapungkur abdi teh sia kantos abdi teh dipilih jadi lurah aya pemilihan lurah bulan tong boro deungeun dulu abdi oge nyolokna teh ka bature meunang mah henteu da kalau teuing umurna abdina ngaranna teh Semar kulan geus sabaraha poe leungitna aya saminggu 10 dinten mah sareng aya teh kulan nya ka bapa maneh aya nya mah henteu abdi teh kan melang we kitu nya lamunnya ka bapak maneh heug di dieu cicing engke bapak maneh bakal datang ka dieu kitu lan bakal panggil bakal datanya ka dieu sabab ieu teh bapak maneh oge ieu teh keur neangan maneh lho kinten-kintenna di mana tah arah ti dieu nah ngidul ngetan ngulon ngaler ayeuna teh keur pateangan-teangan bapak maneh teh keur kukurilingan
ya teuing bapak aing dola engke bakal datang ka dieu minta tulung tatanya seperti maneh tah kitu atuh ayeuna mah sawios abdi jadi tukang-tukang sasapu di dieu moal jadi tukang sasapu mah naon ulah kaula teh ngabutuhkeun gawe daek maneh di dieu jadi patih negara jeung senopati aya kitu nasib bawa jebakan itu jebakan asal maneh janji ngaku jadi warga negara ieu sabab ieu teh bakal diserobot ku urang Astina butuhna ku maneh teh informasi kaula engke dek nanyakeun ngaran-ngaran eta jelema anu datang saha urang Astina meureun maneh pasti apa pasti eta butuh hayang sabaraha maneh 7 paturunan moal beak harta kekayaan wah asorang bicara kepresidenan oh ngan aing teh mata-mata disebutna teh hianat ka negara hianat panginten abdi ka negara Astina da abdi teh geus jadi warga Astina kulan KTP ge ade gorengan macai sorangan pokona maneh dijamin moal kapanggih yen maneh teh cepot moal kapanggih yen maneh teh diri cepot sabab ieu patih kaula terek pangsiun sakedeung deui pangsiun teh naon tobat calana nu gombrang ning hideung pangsi goblok begitu mah heuh make un jadi abdi teh moal kapenak kaula sanggup ngajamina ngan kade ulah cocorokot mode si sungkawa bilang batur leungit digubug ning ulah panjang kokot gede Kang ada tangga itu mah pada ngagebugan ngereke jadi abdi teh ulah katingali abdi ku urang Astina kumaha dek disalinan ku kaula dupi itu Gusti Patih itu dek pangsiun wayahna tuluy-keun ieu pagawean kaula mah dek pangsiun kan hese nangan diri jadi pangsiun teh eureun terhormat boga gaji 5 bulan daek tanyakeun gaji sabaraha sabulana tanyakeun abdi mah teu hoyong digaji anu penting mah asa panggih jeung bapak abdi sok lamun teu panggih beheung kaula gantina percaya teu kaula apa urang peleng rupana gerak sok sanajan teu ditanyakeun ka maneh urang peleng cikana tuh beungeutna bodas leres bagi padam awakna hideung leres aya kukuncungan ieu dina buuk bodas leres beteung budayut nuhun tapi teu make erloji henteu leres jeung teu bogaeun HP henteu jelas pisan ieu raja ngomongna rada leutik nuhun kumaha tah ngaheang aduh aya anak kitu nya leres bener leres pisan lempangna kita karunya aja karunya raja tapi kali gitu mah kita turun gitu derajatnya aduh ada mah jelas ke bener nuhun tah gitu cing gimana ayeuna ke urang gupai ku tanaga batin kaula ngan di mana datang ka dieu maneh geus salin jinis daek di pakaian ku kaula Ayo jadi patih mah abdi teh kudu jadi ahli na kulan tingali dina keterangan naon lamun nitah kudu ka ahlina nitah lain ka lain ahli tunggu parusakanana
palai ruksak orang dia peta ayat kaula percaya dannya nuhun tapi lam aya ubarna naon diajar bari jalan diajar ku guru nyatrik bari digaji ngeunah teh ngebohongan dupi ka seneng naon moal teu belut seneng belut asal ulah menang nyetrum Cuma pernah nyetrum bejakeun teh udah ngurek gitu bener duduk kieun aneh itu udah menang ngurek manusia emer kumaha cenah kedah sakti ke dibere kasaktian nama kaula sementara wayana lain dek mere racun ieu kaula ieu mah kaula mah minta informasina we saha-sahana urang astina moal disebut pengkhianat urang pasti aya ku kitu teh mah ngan di dieu demi bapak ieu aing mah lain kuna naon hayang panggil jeung bapak dek mung jauh jeung bapak dewek teh hidup bener Kang sedih aing mah oh mau bapak dewek nyaritakeun ujang dewek teh geus kolot nyaredet cenah hate mung aing ditinggalkeun maot teh dalam bapak dewek maot tuluy dikubur dek bareng milu ka kuburan dek milu di ruang aing tempokeun aing geus di ruang kaluar deui geus usah udah ngapa cuk yang maturan sanggup mangga ai kitu mulan mangga sok tungkul hareupeun kaula bade kumaha urang tawa urang salinan disalin ku salinan atau pakaian-pakaian gaib pakaian-pakaian kadewaan jadi ga tukang tipu ayeuna mah tukang hipnotis ayeuna mah giga werek disenangkeun padahal jadi orai teh cing sok pecakan aku siling euy lah siling heula nya siling heula sieun oh maneh heula sawios abdi heula we jadi orai ya ya gerak atau jadi burit atau jadi lem syukur naon kateneung pamadegan maneh nepi kateneung kitu teu beunang disingsieunnan ku si cepot yakin abdi mah kanu kagungan usik jeung malik abdi yen Allah moarek ngagebruskeun ka jelema anu geus yakin ka anjeunna ya basa-basi leuheung ngejar jadi burit mah pasikeun bisa lulumpatan eta jadi gatuh eta jadi tikotok atawa jadi tikotok rugi ya pereumkeun panon maneh bersihkeun hate maneh saelah ieu sang nalendra saciduh matu sakecap nyata warusa turung winara ieu dawala leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata nurecak ya sasekar ningwa nurusaya sesekali iwang cahaya gilang-gilang aing teh ngimpi lain teh ulah naon waduh anjir
pakaian sian pika kitu. Aduh Gusti nuhun kulan cing percaya kaula lain dek ngagebruskeun lamun maneh make jirim dawala keneh pasti ngagebruskeun ai kieu mah moal kaciri ku pihak astina ge kahartos ku abdi kahartos kulan tapi yakin teh pun bapak teh bakal penak ngan aya wakitu ai ngomong cewek wer kitu sih mah hakeun bae atuh sok pindah ka dicepot pindah aya ganti rupa silakan tidinya abdi mah nawar padahal teori meureun raja kieu teh kuring mah di nu pangheulana dialuskeun abeh daek nu paneuri mah jadi naon gerak ke PJ mau jadi amplop silih geulak nya pangeus ayo rek ludeung geus sok ya yakin kene wayah nak maneh dik digunakeun gawe di dieu sae mengakuan Gusti Gus Gararini hebat waduh nggak anjir ulah naon teh nyo aing napi kajangkung leutik kitu kasep kumis nyeprit hebatnya euy sabaraha nya pakaian kieu ngemodal hirup dieu sigala lain ku mung apes wiradenta kaula jik maneh ayeuna mah bisirek init ka mana bae oge hartina geus bebas tugas Allah nuhun atuh nuhun tuluikeun kumaranana tuluikeun maneh bakal jadi pewaris ieu nagara ha cing percaya mudah-mudahan ulah promios atuh kaula los bebas tugas ieu cepot abdi lah setiap wujud geus robah ulah ngaku cepot jeung eta ngaran ulah cepot jeung eta sora ulah kitu ai pengawakan kitu mah kudu ngumbang payus jeung tangtungan si karna teu kumaha teh aing ngalih sora aing ngagento sora kumaha sih dehemkeun terus dehem ke di mana dehem geus robah sorakna tah pasti bakal robah dehemkeun kenya ayeuna ulah terus tak geus sok ngomong belenggu ada tapi nadama kaula nun Gusti Prabu anjing hebat wah edun payu nampir bunuhun laksa ketika bingahan karena pihak kadedeh kawalas kasih salira sang nalendra Gusti Prabu selip keneh belegu syukur lamun kitu dawala abdi sok ayeuna maneh kawas film Cina teh
ke wah teh jelok nanaon ada syadib ja ngahaturkeun rebunuh laksa ketika bingang. Waduh, luar biasa, hebat ya, hebat. Nuhun geus robah sora sadaya-daya. Naon anu kudu dijalankeun ku kaula Gusti Prabu? Naon anu kedah dijalankeun ku kaula? Ngaran heula genti maneh. Saha pingaraneun kaula nun? Kaula teh teu boga anak. Anjeun dek diangkat anak lahir batin ku kaula. Pewaris irat negara, pewaris ikaraton. Ngaran ama Prabu Wiramanik. Ngaran anjeun Wirasakti. Pilih nah rek Wirasakti, nah rek Wirakusuma. Wirangrong dua Wirakusuma sawios kaula Wirasakti Kusuma mah bersih eleh tak kusakti eleh kusakti sakti bisa ngapung bisa ngelengit nah Kusuma mah tidak kesemak saluas kaula Wirasakti kaula Wirasakti Raden Wirasakti leres oh kaula Wirakusuma ai Kusuma teh hartina bersih hartina turunan ningrat anu bakal jadi pewaris raja teh lain anu sakti tapi anu bersih hartina kaula Wirakusuma bukan loncatan itu pamadegan nyata mah kumaha maneh we pilih sing atuh nu alus nu mana euy geus salah nu mana we nya pake bae pai atawa duana lain mana-mana yang anu lain kangaran-ngaran awak pamu rezeki nuhun pangarsa jalankeun kewajiban di mana urang astina nyerang lawan kumaneh percaya siarek diparabkeun urang teh diginingan heula tuluy dipaehan aku gampang urang ngomong kumaha kapan panginten kaula teh kudu sakti kudu gagah nya paneungeul batur moal pati karasa kumaneh senjata-senjata moal teurak cing percaya kisah pangadekeun aing da kudu dicoba ulah berarti bohong ieu ulah ngahaja ke di mana batur mengewa ngade ka ulang kakara moal teurak aing ngahaja mah seperti mana kurat keureut tuluy ka keureut pasti teurak nanya tong aja dihaja jeung teu dihaja mun teh mah geus saya mangga sakitu ayeuna teh bakal datang serangan ti Astina sabenerna ieu teh urang milih pipamingpinen di Astina teh saha nu sabenerna ulah nepi ka kacau kaayaan rakyat ukur rakyat batu da komo eta ninggang kanu butuh asa diberi duit ayeuna mah teu muncul demokrasi teh teh asa diberi duit ka dinya milihna teh heuh nya tak kitu can darewasa teh apaan eta du beri duit pada aya duit tarima we tah kitu sabenerna saudara tingali aya anu rek ngabongohan pindah
Hutang pati bayar pati hutang wirang modar syakurajan aing teu satuju eta pusaka yang jamu sekali musada rek dibikin ke bangsa manusia modar sia ieu hiji denawa maksad ngaroga hala ieu sang nalendra dipiheulaan dibabuk ku ieu layang jamu sekali musada ngaburisak jadi seuneu jadi cahaya beureum daya sanes ieu teh sang hyang ransasan nya eta anu teu satuju yen ilayang jamus dek dibikeun ka bangsa manusia hai ampun aduh nepi ka serabi itu makhluk naon eta teh nepi ka ngapurisak kitu aduh eta teh guna-guna tinu ngewa buki percaya we aing sakitu los kuduaan maneh oge bakal rengse jelema-jelema di Astina jago-jago Astina keun cenah areraeun sabab manehna bakal ngusir urang ti tempat memang urang rumasa yen nagara teh di jero nagara ngan ieu pikeun jalan kaluarna supaya urang Astina repeh rapih dina milih pipamingpinna engke ulah tepikan nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep supaya maranehna teh jadi jelema dewasa sae los sakitu unjuk saudara hayu jadi urang megap jajalanan urang Astina urang tanya naon maksud jeung tujuanana wong Astina tarik teuing atuh goblok da kumaha aing goblok Satria kumaha titimu 50 ting blutang gitu bang berak ting-dung gitu timpa bener bang tuh paling masih gitu nah sate kalau bateng acting sih gobloknya kacarios urang Astina parantos ngajajar wala dia bala tamtama sikap pedang tafsir gara berita rasa panah limpung kareta Bisma anu pangpayuna kairing ku para satria diantawisna siyugana dursasana citraksa dumaraksa partomaro pirupiksa tahu citra lalu citra soma oge Yudhistira Raden Bima Raden Arjuna Raden Nakula Sadewa incu urang tangtang eta raja kue yang lanan ulah wakaku incu aing doh saing ieu nagara di jero nagara
barudak ayeuna moal apaleun batas-batasna tapi aing ti mimiti lahir di astina baheula nepi ka kiwari. Apa ini tempat masih kene karek kepada sapun ku astina kurang ngajar eta mah guru. Kaget ku nirakan ningali kaget ku nirahan ningali Bisma kaget ningali karaton anu sakitu aheng tur endah luar biasa sanajan astina anu sakitu sigrongna agrengna tedugi ka kagrengan ieu karaton nagara. Aya hanya ka kumaha sepuh tegablek pucu si rajad ieu nagara di jero nagara kumaha raosanana anak-anak incu aing kabeh enggah Duryodana Dursasana para Kurawa oge Pandawa tenang lalajoanan ieu aing kudu biji sugan sihung aing poe ieu kudu ngabijieun oeng-oengan aing saha wong astina ulah kaget Resi Biswa curig deh Ye, kaulah pertahankan dirinya, besi mablos kadinya. Kamana karep sampean? Setiap manusia luar ti negara abus ka negara bila harti kudu aya heula utusan dek datang ka ieu tempat ngarti hartina nete taraje nincak tai aduh lo itu jelema teh naon karekinya teh kaya nincak kamalan nah ulah aing salah lain ulah da jelema aing oge atuh sarua loba teh heureuy teh kieu ieu nyaho-nyaho bau we mah mobil tuh manehna nu salah manehna nu jeung ciri kedua gelo jelema lain aya satria udang dia mah hampura Bisma hampura naon sabab ciri sabumi cara sadesa Jawa tutung bujurna biritna kebaik dah yang bujur kaula mah sacarana hampura karakter orang aslinya kitu karakter orang dia ki hampura sorry saling hormat ngan anjeun teu sopan abus ka ieu nagara barjing bawa bala dia bala tentara geus kaharti ku kaula anjeun dek aya serangan ka urang dieu ngarti dek nyoba ka urang dieu urang hilir sok
ka urang Girang anjeun naonana raja patih sekaligus putra raja pewaris tunggal naon bineka ika tunggal ika bineka tegelo jelema teh kunaon dedeg sampai rupa hade patut tengah nyuk rupa teu menta ngomong nepi ka pabalatak ieu boga rasa pang benerna hampuraeun kaula putra raja ieu teh pangeran pangeran naon ngaran Dipanagoro maneh apa henteu yen nagara teh kareh kapanasapun ku nagara astina ieu tanah teu anu pugu anu kaharti ku kaula ieu tempat teh kareh ku dunya dunya mana dunya akhirat gelo gitu teu bejakeun ka raja sampean dik dipasrahkeun dik sujud atau henteu ka urang-urang Astina saat sana sujud talu ka urang Astina sok semplakeun heula tak-takeun ca atawa katuh pegatkeun buk salamar keluarga teh getisa tetes amakan sadami keluar nyawa tina raga kakala bakal sujud ka urang apapun wani barang aku orang wani dening apa kulanang aji mulati tegahnya pada ayo saat sok beakeun bisma sok ya Allah udah aduh ampun wong Astina pasukan anu sakitu lobana ngadon balik kanan diusir ku rupa-rupa panah kaula ieu panah pusaka tina hiji panah baka puluhan panah ngusir sampean sadayana urang Astina para Kurawa budak kata urang nanging ieu Pandawa putra Panmu istuning keukeuh sudi mati suka perlaya tibatan nagara aya nu ngajajah tibatan ngejat suka keneh ajaling pati kitu ieu pamadegan anu limaan atuh ieu panah-panah pusaka anu tekanyoan datang na ujug-ujug Cingjarungkel nakula Sadewa Arjuna Bima ngemasing pati kapanggang ku panah jar meneng Gusti petengah tinira jar meneng Gusti petengah tinira kalim pudan mega butara awur lan mega putih Raden Yudhistira ningali saderek-saderek nangebasing pati tu makan perlaya
Batan mundur kalah pada majeng maksa dengan yonan yuda itu keayaan marukana kula dek sieun dumeh dulur geus gugur baraya geus perlaya Yudhistira moal ngejat satu yang beas demi negara demi hak pikeun ngusir penjajah anu ngajajah di luhur bumi Astina hayang nyaho rajana langsung asa dosa kaulah teh tenang ya Allah kadunungan aing pisan dulur anjeun eta anu opatan teu salah saha kula Yudhistira eta Bima Arjunana kula jeung Sadewa adik kaula kunaon aja batur-batur lalumpatan nepi kadir belaan ngorbankeun dulur anjeun nah anjeun hayang katemong keluarga anjeun supaya dipilih anjeun jadi pamimpin tapi cing inget di mana anjeun jadi pamimpin hasil tega ngorbankeun dulur anjeun anu opat anjeun dek senang-senang jadi raja jawab lain nganung harti kaula hayang katingali ku batur tapi kaula sakuat tanaga dek ngusir sampean sok kurang perang giriga perang toyaga mana giriga mana perang sabda sering gunung toyaga mana perang sabda sering segara nempat dan nempat jajuka permana anak menak tunggal anak menak urang padanya kasapuh bilang tatu aduh telu hampar tiga jadi tega pae tega saha nu rek nuruikeun nagara lamun maneh pae aya dulur kaula loba keneh warga negara Astina teu saeutik sanajan rakyat anu teu ngabogaan pangkat aya hak pikeun jadi raja di negara jadi lain nganu harti hayang jadi raja aja kikian lain seolah-olah kaula rek ngusir sampean ti lemah cai kaula Astina korban disajajarkeun jeung dulur anjeun anu opat wajar kaula paeh tapi sejarah bakal nyarita ribuan Yudhistira nu bakal datang bakal jeung hareup kasampean ayeuna paeh sakieu tapi ribuan Yudhistira bakal datang paeh hiji bakal datang 1000 Yudhistira anu ngabogaan rasa jeung tanggung jawab pikeun negara jeung bangsana jadi tetep anjeun dek yang harapan oko pigalan pati jeung kaula sok gerasa jajarkeun kaula tapi sacara paeh goreng patus satria teu ngalawan heula oh gitu bener sae pamanegan kurang kali teh ngora keneh anjeun bakal paeh di pangperangan dina waktu ayeuna Yudhistira wajar satria andalan bangsa ancur lebur papan kari tulis teu aya halanganana ngan ngadonga mudah-mudahan ieu lemah cai anu dicebor ku getih kaula jeung dulur kaula cing nimulkeun kasuburan kamakmuran gemah ripah lo jinawi aman santos sakreta jeung laharja hebat ieu jelema ya anu urang kalikan ieu lain nganung harti anjeun hayang jadi raja lain udagan kaula jadi raja sabab pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah eta kabeh kelas paedahna tanpa hirup dibarengan ku pengabdian ka Gusti nu kagungan keun bae pae sanajan kaula teu perang kaula teu bakal pae
biheng teuing teu perang mah kaula paeh teh bakal dina golodog tapi ai kieu mah aya guna jeung mangpaatna hartina guna kaula keur nagara guna keur bangsa kaula aduh tetep anjeun kudu nyingkah ti nagara da ieu teh nagara kaula nu kaula ti karuhun kaula anu perlu dimumulai ku kaula aduh luar biasa ieu pepamimpineun teh panginten ieu geus kaangon ieu mah geuningan jiwa ragana teh ku didikan rohani jeung jasmani satria piningit teh ieu teh piningit ai piningit mah 5 perak dibagi 2 eta piningit saringit belum atuh teh mah ai saringit macing inget di mana pamajikan jeung salakina ini eta saringit sarimit belum teh mah nah sia teh ai sarimit macing sok ditinyu sarimit teh mah sarimit masa lamar saramut atuh mah ai jelema teh kunaon keun bae lamun nagara astina dirajaan ku Suyudana anak Dastarata eta si horeng anjeun jiwa satria kaula init nati nagara lain nganung harti eleh perang tapi kula ajrih ku pamadegan anjeun anu salilana anjeun kasurupan ku rahmat pitulung Allah marengan anjeun wiwaha anu pinuh kitu kalayan eueuh dengki dina diri ngancing sobar kasep keun ayeuna bere kasempetan Duryodana jadi raja da engke ge bakal ku anjeun kula rek titip ka anjeun di mana anjeun jadi raja mentas supaya pangnyekelkeun ieu pusaka ngan saat sana ieu pusaka dicekel ku anjeun kaula dek mere hadiah ka anjeun naon hadiah ti anjeun ai dulur anjeun sabaraha opat saha Bima Arjuna Nakula jeung Sadewa kaula dek mere hadiah ka anjeun teh dek nyageurkeun dulur anjeun anu hiji nu mana anu dipikanyaah ku anjeun anu dipikanyaah ku kaula ti leuleutik madatara jauh lintang ti Arjuna leres eta nu dipikanyaah eta jadi eta anu kudu dicageurkeun ku kaula ieu hadiah sanes saha mentan Nakula we atanapi Sadewa apa nu dipikannya ku anjeun teh Arjuna ainya mah sanes adil naon arinya sanes adil nah kumaha maksudna margi ieu nu limaan teh ti 2 ibu ti 2 inung leres kaula Bima jeung Arjuna mati ibu Kunti Nalibrata ayeuna kula Sadewa mati ibu Madrim jadi pangna kudu dihirupan kula atawa Sadewa teh abeh adil tada teuing kang jeung ibu Madrim benu ka kaula upami kaula menta Arjuna dicageurkeun hartina teu adilkeun we kitu mah ti ibu Kunti anu hirup teh hiji kaula ti ibu Madrim Nakula atawa Sadewa jadi adil ngaranna kaula dek ngalesotkeun kanyaah ka Arjuna aduh dipancing ieu teh hese goreng hatena ye jelema kaluarna geus apa dina jalur keadilan ieu jelema teh moal wani ngalanggar anu kieu mah naon sababna anjeun nepi ka turut kana keadilan margi tugas kaula manusia anu ngabogaan pancen pikeun ngabdi ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya anu saadil-adilna hirup di alam dunya
saha nu merintah anjeun pangeran nu kagungan anjeun jeung kaula di mana-mana teh naonana meureun loba lamun kitu mah memang seueur loba naonana loba jajadianana geus moal kahitung jumlahna loba jajadianana leres nu ngajadikeunana saha da kaula teu aya tugas pikeun mikiran nu ngajadikeun nah tong mikiran kami moanyaho pikiran makhluk kami we nyata jajadianana ku mikiran jajadianana oge kaula teh geus teu mampu ngan ukur sakadugana komo deui da puguh eta mah kasengker kulaesa kamislihi saeun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge nya kulantaran aya pager eta balik deui ka dieu kana jajadianana contona diri sorangan oge geus teu pikanyaho jumlahna buuk kaula teu nyaho sabaraha lamar sedengkeun katerangan mun manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna tah kaula marek wangsul we kana kabodohan yen hirup mah teu bisa naon-naon istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan dek ngaku sakti kumaha dek ngaku gagah kumaha luar biasa ya jelema ama nuhun kasih ku keadilanana ieu Yudhistira atuh ieu hadiah anu pikeun cager hiji teh jadi sadayana dararamang rayi-rayina wong medan bima keheula bima moal aya jalan keluar ku jalan fisik urang diajar musyawarah we anu mupakat geus musyawarah geus cukup anjeun jeung kaula ieu titip layang jamu sekali musada ngan sing inget Yudhistira lamun dek ka surga wayahna rumit jalana cing kuat anjeun nah saha ieu teh kakang saha ieu teh kak geus tong cekcok anu penting anjeun nyingkah ti ieu tempat yen ieu teh nagara astina kaula dek init malah peuting engke ieu karaton bakal dibawa di ku kaula titip ieu layang jamu sekali musada di mana anjeun jadi raja jieun lambang kagungan nagara anu eusina Pancadarma ngeunaan kamanusiaan jeung kapangeranan dina eusina ieu layang jamu sekali musada kaula rek mulang naon tanyakeun gaji aing kumaha ieu aduh kaja kageus punah itu deuleu oh iya kumaha gaji kaula can cair tenang atuh ieu raja ajar padang nyaeta Wiramanik langit tanpa pemikiran tanpa kerana jangan lagi jadi Semar oh ya si Semar wah tukang tipu TI penipu ulung nges jangan geningan urang teh neneangan senu memawa obor ayi dia aki-aki lantip nyumput tunina bapak nuhun
geuning ieu teh aki-aki mangga eta majangakeun aga wayahna urang sasarengan diajar pikeun ngajugjug tujuan supados urang dugi ka puncakna teh teu aya hal-hal naon-naon asal sobar dina mayunan rupi-rupi cocobi dina waktu ieu mangga jisim abdi sangem ngajajak tur tak nyarengan kasadayana Pandawa mudah-mudahan bae dina perjuangan ieu teh cingabuahkeun pikeun kasalamatan nagara jeung bangsa yang salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet murang kalih nu digusaran salamet pausahaanana cing langkung majeng ditebihkeun tina rupi-rupi panyawas sareng balai salamet nu nongton nu ditongton atuh ti uwa permios sanes teh sono pamitan sanes bos